Carita Pondok Dewi Sinta Ti Sinyaruri Karangan Adang S. Dipidangkeun ku Roni Kuswandi dina sasi Oktober 2023. Ieu carita pondok dibantun dina buku Salumar Sastra anu dikumpulkeun ku Wahyu Wibisana Saparakanca, diterbitkeun ku Geger Sunten. Kungsi 3 poe surat balesan ti Sumarni geus katarima. Kang Endang di Bandung mani asa ngimpen nampi serat ti Kang Endang teh. Dikinten teh parantos lali. Emut keneh waktos abdi nangis disingseunan hileud ku Kang Endang. Harita Kang Endang sareng Suti kalah gumujeng. Ongkoh deui Kang Endang mah rada benten ari ka abdi mah teu sapertos ka Suti. Harita ge abdi mah sok sirik. Heuheuy deudeuh timburu panginten abdi teh Kang upami tos dewasa mah. Kang Endang tos kaungan sabaraha putra. Abdi mah tos kolot sakedap deui ge minantuan. Kirang langkung genep sasi kapengker abdi tepang sareng Suti. Harita Suti ngajak ka Bandung, ngajak milarian akang. Suti emut wae sono hoyong tepang saweurna teh. Ayeuna Suti di Jatiwangi malihan tos incuan. Upami bade nyeratan mah kaabdikeun wae. Iraha tuh Kang Endang bade ka Kadipaten. Engke urang sareng ka Suti. Hatur nuhun, hormat abdi Sumarni. Tilas musuh akang. Maca surat ti Sumarni asa henteu pati ting seredet. Dengan ukur ti hiji kawawuhan anu geus heubeul tetepung. Tapi waktu nyieun surat keur Suti mah sejen. Sana naon ge jajantung miheulaan ratug. Barengan rasa anu ngagolak sa jeroeun dada. Asa ngadeg-deg, asa geumpeur. Anu awor jeung kabungah. Nu dicaritakeun lain dengan samet lalakon baheula. Dan nu leuwih penting mah eusi hate jeung gambaran ka endah mangsana tepung deui. Angtu deui basana ge henteu padu. Ngagunakeun basa meunang ngareka. Sangkan Suti leuwih bisa ngarasakeun jeung neuleuman geter-geter rasa nu geus 30 taun namper dina lelembutan. Baheula mah asa teu romantis-romantis teuing mun nyieun surat teh. Nah, ari ayeuna surat keur Suti nu panjangna meh 5 lamar teh dibaca deui. Wah, bahaya. Mun mobil teh mah eueuh ereman. Kumaha mun kabaca ku salakina meureun ti gebrus. Nyiar-nyiar picilakaeun. Ret deui nyieun nu kadua nu ieu mah biasa-biasa. Make jeung nanyakeun kumaha damang heula bubukana teh. Basa basi sejenna nanyakeun budak dipungkas ku hiji pangharepan. Moga-moga Suti pinanggih reujeng kasenangan lahir batin. Menang ulang mikir nyieun surat anu kitu unina teh. Leuwih ti kitu kuring ge make jeung nitah. Sangkan Suti nembongkeun ieu surat ka salakina. Sanajan hate mah
temikeun kawantu si surat teh asa paling pangerjeng nu geus 30 tahun dipendem. Kecap sono hayang tepung mah kedang disensor. Wajar. Engke mun geus tepung rek kumaha rek nyacapkeun ka sono, rek mulangkeun paninengan. Asa aya keneh leuwih na cekula mah kumaha engke we atuh ari geus tepung mah piraku teu ngarti. Surtina oge geus kolot. Keun wae geus ompong, geus pareot, geus siga nini-nini. Keun wae. Apan sutina ge bogaeun salaki. Nah, da kuring ge apanan boga pamajikan. Kumaha mun salakina timburuan. Sarua we meureun pamajikan ge sing inget antara anjeun jeung Suti geus lain-lainna deui. Nya, tapi antara kuring jeung manehna pada boga rasa anu sarua pada hayang-hayang tepung. Eta geuning ceuk Sumarni mah cenah Suti kungsi nanyakeun kuring. Tibarang ngirimkeun surat teh hirup teh asaraneh anu teu boleh dirian ku rupa-rupa kajadian anu samemehna mah tara kieu. Ayeuna mah kuring teh geus teu asa jadi pangsiunan, tapi asa jadi rumaja anu teu boga kabeung berat. Sakalian ka padepokan oge embung make sendal, embung make pakaian belel, buk hayang lucir bae janggot jeung kumis oge hayang bersih. Leuwihna teh kitu make jeung nyemprotan heula kelek memeh ini teh ku minyak seungit tangtuna oge beger deui aing teh. Beger ka 3 kalina meureun. Sakali mangsa mah kungsi kamenyan koneng ku pamajikan waktu keur milihan baju bari ngahariring. Bisa jadi pamajikan ge ahaneheun mireungeus sikep kuring kitu teh teu mustahil mun terus curigaeun. Da eta we make jeung remen sindir sampir. Anak buah anu geus kaco oge araneheun deui. Akang mending nganggo batik. Ceuk Yati basa rek latihan. Teu meunang kitu akang make baju batik. Hihihi, biasana ge akang mah nganggo kaos. Yati melong keneh rut tereret. Nah cenah meureun saehu teh asa barareda, asa purapih, asa bersih jeung asa sareungit. Susah bangsa urang mah Yati. Make kaos diomongkeun. Make jas komo. Isukan mah akang mah rek make celana awok-awokan geura. Atuh da asa bararenten ayeuna mah. Nya ketang Yati diri akang teh keur pancaroba mun alam teh mah. Sagalana sing sarwa mungkin alias eueuh nu mustahil. Mun Yati percaya kaos kaki jeung kaos jero ge beuteuh. Sarta Yati bakal ngarasa aneh mun tepung jeung akang keur aya di salon kecantikan. Ayeuna meureun Yati akang ngajauhan tukang cukur kawas Mang Emod atawa Abah Sutia teh. Nu pohara robahna mah rarasaan ieu teh. Teu asa zaman mimiti beger. Teu beda ti hiji jajakan nu keur kabung bulengan buah hatena. Nu kaalaman ayeuna meureun sok kagamarkeun ku pangarang dina carita roman teh. Atuh da sagalana jadi leuwih endah. Bari teu boleh dipiri galindeng asih dina aworna katresna jeung geuteurna rasa. Mun kuring bisa nyipta lagu. Surat keur Suti anu dialamatkeun ka Sumarni teu burung meunang balesan. Bungah lain dikieuna meunang surat ti Suti teh. Bunga anu hese digambarkeun ku caritaan asa meunang lotre.
asa tinemu rejeng kabagjaan, asa bedah dada ge. Alamatna dibulak balik suratna diteukeun kana dada di ambean. Untung eueuh sasaha. Kandang di Bandung. Percanten teu percanten tampi serati Kang Endang teh nanging saparantos diaos sareng diaos deui breh wae Kang Endang nemongan. Angger Kang Endang nu kapungkur, Kang Endang anu sok ngusapan abdi nuju alit. Ayeuna mah abdina ge tos kolot, tos gaduh incu. Sami Kang, Suti ge emut wae ka akang teh. Teu kahalangan ku waktos anu puluhan taun. Malihan tadi mah bade nyusul, nanging teu terang alamatna. Kapungkur. Dina hari abdi kantos tinggal akang dina televisi. Duh, maneh hoyong ngagabru. Kang, rupina upami abdi kedah ka Bandung ayeuna mah moal tiasa. Jalaran nuju sibuk. Nanging minggu payun mah bade maksakeun. Sakantenan bari ngalongok putra pun bibi di Jalan Karapitan. Bade rada lami di Bandung teh. Urang ngobrol. Nyacapkeun ka sono. Bade mapari naon Kang upami Suti ka Bandung teh. Sakieu heula surati abdi hapunten seratana awon henteu sapertos seratan akang. Nu sami sono sareng nu sami emut wae Suti Resnasih. Sapada harita keneh ge dibalesan. Tapi Suti henteu ngabalasan deui. Henteu boga sangkaan geuring jeung lain alatan sibuk. Jajauheun kudu nyangka riweuh lantaran kudu bari ngasuh incu mah. Nganu nemongan teh beungeut salakina anu kawas beusi meunang meuleum jeung panonna ti popolotot tegweh. Meureun surat teh katarima ku salakina atawa bisa jadi ku anakna baheula. Atawa bisa jadi ku anakna heula anu terus dibikeun ka bapana. Cek dina implengan salakina teh jol timuruan atawa nyuriga kuring dumasar kana eusi surat. Sanajan eueuh arsipna, tapi inget keneh eusi surat nu kadua teh di antarana kieu. Buah pentil anu baheula disaweran teh geus asak dina tangkalna. Deudeuh teuing jungjunan. Salira mah panginten henteu apal. Mun akang remen tatanggahan melong buah, kumaha kumetapna akang mun melong buah? Sabab geus tepi ka tungtung letah, nya amisnya seungit. Mun akang geus tatanggahan, sakapeung kudu jejengkean, saking hayang metik buah. Ngan gening kuluhur anu hamo kadongkang leungeun. Hiji mangsa geulis, mun pareng aya angin ngagelebug meureun eta buah teh murag. Sing percanten Suti samemeh eta buah murag kana taneuh ge. Geus aya nu nyangap manten. Eta meureun nu nyurigakeun salakina teh kaduhung teu milu jeung nunung kamari ieu teh. Geus panggih meureun geus digalentoran, geus dikumahakeun boa. Da boga kayakinan Suti teh can kolot-kolot teuing sarta pikeun ngukurna mah tempo wae nunung. Mun Suti boga budak umurna teh moal geseh ti nunung. Sarta indungna nunung oge moal pati beda jeung Suti. Lamun ceuk umur Suti harita karek 12 tahun, meureun karek 42 tahun ayeuna teh. Can reyod teuing meureun asal meunang kasenangan lahir batin bari hirup taya kakurang piraku teu moronyoy keneh. Rea bintang film anu umurna 50 tahun tapi angger keneh peungkeur alatan hirupna senang.
Sabalikna teu kurang-kurang anu umur karek 30 tahun tapi geus nini alatan ngagugulung kasusah. Ari Suti basa baheula akang mulang tugas teh kamana atuh? Dabongan Suti teu kapanggil laratanna. Bari jeung teu beja teu talatah. Akang mah kawin weh. Ku akang di aku sanggeus kawin mah Suti teh. Kama poho weh. Sabalikna ti barang akang manggihan deui potret. Suti nemongan deui ngalantarankeun akang merenyeng hayang nepungan kasuat-suat meureun pibasaeunna teh nya. Dewi Sinta ti sinyaruri yasana adang es. Pabetekan dikorehan dikotektak salamar-salamar kertas anu geus rawing sisina teh diilikan dipisahkeun. Nu katindihan tumpukan majalah nu aya dina jero laci meja tulis jeung nu ditumpukkeun di juru sakuremap tempat nyimpen arsip mah kabeh ge diungkaban. Kekebul jeung kokotor nu narapel mani mulek haliber. Sawareh masuk irung jegroh batuk. Eukeur mah poho deui nyimpenna katurug-turug nu diteangan teh arsip tulisan puluhan tahun katukang kalah leneng. Batan kapanggih mah biasa ari nu diteangan teh sok hese moal ngahiji jeung koran anu menang beungkeutan. Teu mungkin ari kaduruk mah atawa kapikeun dararasaan sakur kertas bangkarak anu rek diduruk atawa rek dipikeun sok dibacaan heula. Ceg kana map beureum jambu anu geus boleak. Urah koreh gorehel teh nimu potret. Ieu geuning potret nu baheula kungsi diteangan teh potret manehna anu geus semu koneng. Di alak ilik digalar gilir tuluy diantolkeun kana dada anu karasana mani asa tembus kana jajantung anu geus miheulaan deg-degan. Ngahulang sajongjongan bari anteng melong potret breh lalakon baheula narembongan deui mani asa karek kamari pisah jeung manehna teh katenyo deui waktu manehna ngeluk bari ngantep si panonna ngembeng. Asa karasa keneh waktu leungeunna ti pepereket kana pepeuteuyan. Ageuh nyekelan dilesotkeun sotenan sanggeus manehna nyahoeun yen kuring geus didagoan truk anu ngajugrug. Harita sanggeus kuring unggah manehna kalah ngajengjen deukeut tukang rokok. Tina kalangkang beungeut jeung tina sorot panonna. Nu kabaca teh ukur gambaran kasedih alatan rek ditinggalkeun tugas. Padahal peutingna basa ngobrol paduduaan kuring nyarita. Kumaha atuh Suti da sabenerna akang ge berat kudu ninggalkeun Suti. Ngan Suti kudu sadar sahari akang tugas tea keur tentara mah bisa ngelehkeun sagalana kaasup ngelehkeun kacintaan. Asa karek kamari pisah jeung Suti teh. Padahal geus 30 tahun kuring teu meunang beja. Tapi kateu nyaho di mana Suti ayeuna. Duka aya keneh. Duka geus eueuh da puguh nyasat leungiteun laratan. Mun tea mah anjeun aya keneh dikieuna urang silih doakeun wae Suti.
Potret Suti dipelong deui sup diasupkeun kana laci. Isukna basa geus diuk yang hareupan mesin tik. Leungeun teh make jeung hayang mukakeun deui laci. Hayang nenjo deui potret manehna. Atuh lapur mesin tik nu di sanghareupan teh kawas anu mogok. Kertas anu geus napel angger kosong. Kala udud geus beak 4 batang jeung si kopi geus beak satengahna. Dina kaayaan kieu mangsana lalakon jeung Suti narembongan deui. Kakuatan uteuk teu bisa ngadalkeun pikiran sangkan ngajang gelek jadi hiji tulisan. Nu diimpleng ge kalah muter. Sedangkeun biasa namun geus ngenyotan udud bari ngopi nu diimpleng teh langsung kawas cai dikocorkeun. Karangan teu jadi-jadi bongan inget wae ka Suti. Hampir sataun rerejengan jeung Suti teh ti barang manehna naek ka kelas 6 SD. Tapi karek nuluykeun ka SMP. Ngan teu kasaksen asupna ka SMP mah da kaburu ditugaskeun ka Sumatera. Inget deui zaman babarengan ngalabuah. Ingat deui kana lalakon silih anteur mandi ka walungan nyeuseuh babarengan di Ciburial nu caina herang jeung nu batuna lalempar tur lalemes. Inget keneh waktu kuring hayang kapuji ajeun suku garetihan asal bajuna nu palid kapuluk deui. Katempo keneh ku panon batin pangawak Suti anu lempay. Resep teuing atuh ka Suti teh resep ku seurina, ku wawosna, ku bibirna anu semu amis, ku bukna jeung ku sagalana. Menyarita teh manehna masok bari gulak-gilek. Ogo eta deui ku sorana naha mani dedengeun. Sora Suti anu teu tarik teuing tapi henteu tenge. Bet asa ngahiang deui. Sanajan rerejengan aya satauna tapi tepi karek ditinggalkeun tugas kuring teu wani terus terang rek balaka teh asa sieun manehna teu ngartieun kana eusiha teh. Cek hitungan Suti asa can waktuna ngadenge omongan anu kitu sifatna. Suti budak keneh bisa keneh disebut bau jaringau anu can ngartieun cinta. Balik tampele meureun harita teh. Ari kuring harita teh geus manggul balok beureum geus nyaho nu hanyir kuring mah. Da teh kan tentara teh kaluaran sakola guru Tasik Malaya. Mesin ketik di sanghareupan deui tuluy nyoba-nyoba deui museurkeun pikiran kanu rek dijieun carita angger teu jalan. Ongkoh deui kaburu disampeurkeun si bungsu aya semah cenah. Nyaho Mas Eko geus diuk di kamar tamu geus gue moal salah nanyakeun naskah pesenan. Kita mengejar waktu, Pak. Okna 2-3 poe deui lah. Da kari saeutik deui Mas kari endingna. Minggu depan kita sudah mulai casting, Pak. Beres, sing percaya we Mas. Meme balik Mas Eko pengarah acara TVRI Jakarta teh ngaluarkeun amplop dina pesak jaketna. Song dibikeun nyombok meureun di ditu nama ngaras senario tereh dianggeuskeun lain lumayan atuh ari saparapat juta mah nuhun Mas. Mun ngitungna ti mimiti nyieun senario mah persis 50 genep poe ngagugulung nu teu pararuguh teh. Disebut nu teu pararuguh we ari panginditan tina karesep mah lilila nama dipake ngadaguan Paramita Rusady. Da hayang ngarengsekeun heula film nu itu cenah. Salila 50 genep poe teh balik ka imah mah
henteu 3 poe sakali. Terus-terusan di lokasi syuting sahanteuna ketempuhan jadi wakil pimpinan produksi ngarangkep jadi asisten pengatur laku swasta. Atuda pancen ngan ukur ngelingan pengarah acara khusus ngeunaan tata krama urang Sunda. Sangkan sinetron anu ngagamarkeun urang Sunda teh bener-bener nyunda. Tong boro inget deui ka Suti anak pamajikan ge meh-mehan teu kaurus. Komo mun balik ka imah geus beuting jabat capek jabatu nu mandi dahar reup weh isukna. Pukul 6 geus miang deui. Panggih jeung budak teh isuk-isuk we kitu so teh lamun geus segudang teu kaberangan. Jeung teu lila deui da barudak sarakola manten. Komo mun ngagarap film kolosal anu meakeun waktu mang bulan-bulan. Milu ngagarap sinetron sasiki ge geus sakieu capena. Karek reureuh geus kering deui telepon ieu mah ti TVRI Bandung. Sanajan nyiapkeun acara keur satengah jameun, tapi keur kuring mah teu bisa kitu wae, teu bisa wawayagon. Batan nyeri hate dikritik batur. Batan engke pada ngajejeleh, mending latihan sing daria. Suti kapopohokeun. Mun pareng rine, mun garapan teu ngahunyud teuing. Suti sok nemongan deui ayeuna mah komoda dipotret disimpen dina meja. Handapkeun kaca. Ngahaja ngarah inget wae ngarah remeneu teu peuperiheun. Jalemana duka aya di mana, duka aya keneh di kieuna, duka geus eueuh. Salah kuring ongkoh naha atuh salila ngalaksanakeun tugas operasi militer teh henteu nyuratan sakali-kali acan. Alesanna tepi ka ayeuna ge can kungsi ditepikeun ka Suti teh lain teu hayang nyuratan ngan kaayaan zaman harita anu sagalana masih keneh walurat. Boro ampar aya wartel atawa kilat khusus dalah hayang perangko ge. Mun teu ngahajakeun ka kota mah lapur. Ongkoh deui 11 bulan tugas teh nyasat eueuh waktu keur nyuratan-nyuratan acan. Pagawean ukur turun gunung, unggah gunung, bari teu weleh mikiran nyawa nu nyasat aya dina congo bedil musuh. Pi 2 bulaneun deui kalekasan tugas nyuratan teh. Ngan lapur eueuh balesan duka suratna teu nepi, duka Sutina geus pindah. Tepi ka ayeuna tacan meunang katerangan anu pasti. Mulang tugas di Sumatera basa menang cuti prajurit lir kuda beulepas tina gedogan. Nu kaditu nu kadieu nu terus nepungan kolotna anu nyacapkeun kasono jeung anak pamajikan. Sarerea ge taya nu teu baralik. Kuring ge harita teh nepungan heula kolot di lembur. Isukna langsung kacigasan Majalengka. Sono hayang gerak top tepung jeung Suti. Ditinggalkeun 11 bulan teh sagalana geus robah. Keun ku tangkal buah anu geus dituarkeun ku lapang badminton nu jadi masigit. Kitu deui. Mun geus rea gedong, rea mobil, rea nu baroga televisi jeung rea toko keur kuring mah teu matak hemeng. Teu kudu aya anu disalahkeun. Ngan kahayang parobahan kayan pilemburan teh entong mangaruhan Suti. Ari ieu teu sangka bareng jeung robahna kaayaan teh kolot Suti ge milu barobah. Ceuk beja satu tas indung bapana pepegatan teh imahna ge dijual. Ari Suti cenah milu ka indung embung. Embung ngahiji jeung bapa tere, milu ka bapa, embung ngahiji jeung indung tere. Tungtungna milu jeung lanceukna di kadipaten. Tapi basa disusul ka kadipaten cenah Suti mah di Sumber Cirebon. Sumarni urut batur sakelas noge teu nyahoeun. Kalah jiga nu mangkarunyakeun waktu kuring nanyakeun Suti teh
bisa ngarasakeun meureun ka mana atuh kudu neangan. Kawantun teu puguh alamatna, malah kabeh dienakeun mah aya beja. Banjar Suti di Bandung jeung dulurna heueuh. Kota Bandung teh apanan lega jeung tatangga sa RT ge teu wawuh kabeh. Sawatara bulan ka tukang basa manggihan potret Suti teh. Si cikal geus aya nu ngalamar sakedeung deui oge ngais incu, tapi mun pikiran geus nganteng ka Suti kayaan diri teh jadi bener-bener robah. Dicirian ku kalakuan nu araneh, kuring teu ngarasa geus kolot teu asa jadi pangsiunan da sagala araneh tea. Pangrasa teh ngora keneh asa hirup dina alam 30 tahun ka tukang. Waktu mimiti tepung jeung Suti, ayeuna meureun waktuna pikeun neneangan deui Suti teh. Ayeuna sanggeus 30 tahun pisah. Rek naon make kudu diteangan. Hayang tepung we bongan inget wae. Mun geus tepung hayang mulangkeun paninengan ka mangsa baheula. Meureun Sutina ge bogaeun salaki. Naha apanan kuring ge boga pamajikan. Sutina ge geus kolot. Geus peot, geus jadi nini-nini. Sakedeung deui ge sarua, kuring ge tereh ngais incu. Bener, ieu teh rek diteangan. Bener. Naon dedengean teh rek mulangkeun paninengan. Aya leuwihna ti eta. Ari anak pamajikan rek dikumahakeun, kumaha engke wae. Nekad anjeun bener-bener nekad. Tadi geus disebutkeun sidik rea anu aneh dina diri teh. Naha lain ti baheula atuh Suti dikawin. Nya sing inget antara anjeun jeung Suti geus lain-lainna deui. Istilah atawa sesebutan geus lain-lainna deui teh keur kuring mah teu payu.